Aturan mitra tepang deui sareng pidangan dongeng ngelangkungan channel YouTube. Mitra, ieu carios judulna lalakon si bagian anu ka-13 teh hasil kacipta Baharga atana pibah pendi SC Citra Warga di Bandung Jawa Barat. Kan oge maos ieu carios. Supados tenyang kolong kana waktos mangga urang kawitan wae poet kacapina beraya. Cag lalampahan karaman urang tuna heula ayeuna mangsana nyaritakeun kabagjaan Aswad nu geus laki rabi jeung Anah. Aswadnya nyaah pisan ka Anah, Anahnya kitu deui nyaah ka Aswad. Mujeunna we mun tatali birahi panyangcang asmarana. Wuwuh ruket bagja pang bagjana kaham-ham Aswad nalika awal-awal ngalalanyah asmarana ka Anah kaganjar upanampa Anah nu nya-nya sadrah sumerah pasrah. Gancangna carita mitra sabada rumah tangga sataun Aswad jeung Anah kabiruyungan nampa amanat tinu makawasa nyatana kaamanatan anak kabagian anak jeung Aswad taya papadana. Nya Anah jeung Aswad kasih nugrahan budak lalaki. Saterusna Aswad jeung Anah sajalan merengaran ka budakna teh ngaran Bagja. Cukang lantaran nama nya bakat tingku ngarasa Bagja we di paparin turunan. Nya kitu deui basalya ngarasa Bagja sabab incu tegesna si Bagja beuki dieu teh kawas-kawas bakal ngajawara, bakal manjangan lalampahan jeung lalakon. Pun pila lagi masara sarua ngarasa Bagja malah mangsana najan kadar pakacar ya anak ka Bagja asa ka anakna bae. Malahnya mangsana pisan nu kalan-kalan ngajak Bagja jalan-jalan mapai-mapai wahangan ka sawah jeung tempat sejena. Sabada Bagja ningsak 4 tahun geus katara kagagahanana sararea bunga jeung Bagja ngan aya karempan jeung kamelang mah sabab si Bagja teu leugeus jeung nalakta. Aya tangkal kai kalacat, aya wahangan ngaraas kabalad-balad sapantarna kawas-kawas harak. Nalaktakna Bagja aya balukarna nyaeta basa ngalacat nerekel kana tangkal nangka manehna ragrag. Blak sirahna keuna kana batu tangka getihan. Bubu we mangsana anu harita keur ngasuh tapi balanga kasidarewasna basa ngadenge si Bagja ceurik bari mamah-mamahan jeung bapak-bapaan. Kancang bangsana mangku si Bagja dibawa ka akina basalya sina diubaran. Basalya cuci dibaturan kumasara darwana. Deui inung nama bangsana dihiras ngan pupucukan ku basalya keur ubar tatu Bagja. Berekah budak teh teu kogoakan deui nepi kareupna sare tibra. Ngeuneuh 2-3 poe ge tatuna geus cager malah kawas taya tapak-tapakna acan. Ngan tapak-tapak tas mandangan mamala badag
ngan tapak cacab mah aya malah katara namastakana. Najan kitu teu burung budak teh munang pangwarah papagah meh ti sararea. Kitu teh baning punya da apanankeun akan albasan ka anak mah dirna nog bebereumna. Tunung mapatahan teh lain cecep lain geuleuh tapi bakat kunyaan. Wah, sok saekan kana tangkalnya jalur. Saur Basalia. Bagja teu ngajawab, tiba ngeluk bari alangah elenge. Ngan dina jero hate budak teh kalaka aya niat hayang nerek naik kana tangkal nu tang luhurna. Siga tangkal kalapa leuh tada teuing mecakna anja celang dina pucuk tangkal kalapa. Gitu pamikir si Bagja harita. Awas tu pami Bagja katingali deui tataekan dicepret ku mamah mah. Inung nangancam. Mohon mah. Tembal Bagja bangun kamah henteu teuing we ngahargaan kana omongan Inung. Demi asuhan bapana ukur mapagahan sahinasna bae kitu teh raskana kalalampahanana sorangan. Basa keur budak anu di aku kumanehna ka tidak baungna pangut geus dewasa apan ancur pisan kana dunya peteng kolebat beungeut bapana Abah Darma nembongan. Papagah bapana nong toreng deui nu harita mah estuning kaya tapakna. Asup tina ceulik katuhu bijil tina ceulik kenca. Geus gaul jeung jalma baragajul. Malah jadi gegedugna tong boroka deungeun dalah kakolotna sorangan ngalawan ketika indung jin bapana mulang ka kalanggangan oge gede leutikna balukar lampas sasar manehna. Awas meng cenah katingali nyalakdak ngalacot ka tangka gancang saram. Saran Basalia deui ka mangsana. Mangga mama mangga sejadi estokeun jawab bangsana. Nya, bangsa nyawanya nyawas awas. Teh nganaakanna kawana wahangan, ajan wahangan deet. Matak baya. Aya caah dadak-dadakan geus ngangkat puluk. Masarah oge antuk nama ngilu mapagahan insuna. Tangtos mak, ku abdi ditalingakeun. Bagja. Tekei ngalaktaknya, da Bagja mah bager, budak rusok nalaktak mah bari cilaka. Tah buktosna mastara ujang bohak. Ku pamira-gerag teras bohak deui langkung nyeri. Ceuk mangsana ka Bagja. Dicaritaan kitu teh si Bagja kalahnya kakak. Terus maksa ngajak mangsana kawahangan halalahu. Mitra, teulilah bisa pada Bagja 4 tahun, anak jeung asad nerima amanat budak nu kaduana. Alhamdulillah budak awewe nya di ngaranan Lasmana. Sararea ngarasa Bagja taya papadana kadatangan Lasmana teh. Kadienakeun kabagjaan sararea katambah-tambah. Lantaran Lasmana katara kawas-kawas bakal ngajawara sika indungna. Gancangna lalampahan carita mitra laki Rabi Aswad jeung anak tur dipaparin 2 budak nyata ngarasa Bagjana. Makaya ngagarap sawah kebon taya basa gaplah. Mudah sabah mun pakaya nambahan. Basalia jeung Masarahmah geus tara makaya sakabeh pakaya sawah jeung kebon digarap ku Aswad jeung Ana dibantuan ku mangsana.
Mangsana mah kajaba ngagarap pakaya salawasna nalingakeun si Bagja. Da sandayan geus pada mamatahan. Dina kanyataanna nama si Bagja sok nalakta keneh wae. Malah harap jeung rada galak. Eta ge ketang katerekelan kana tangkal kai atawa ngaraswahangan mah geus sara. Da geus nyahoeun bahayana tur geus kungsi cilaka. Ngan ari galak kalawaturan sapantarna mah teu bisa dihalang-halang. Pangpangna nalika mangsana balana. Siga dina hiji waktu mitra. Kapaksa mangsana ngadatangan bapana budak nu digalakan ku si Bagja. Ari pangna Bagja ngarang-ngarang babaturan ulina teh aya alesanana. Nyatana ngajaga adina Lasmana. Sabab dina hiji waktu nalika Lasmana ngadahar bala-bala aya budak lalaki lulumpatan nembrag Lasmana bala-bala nu keur didaharna murag. Lasmana gegerewekan ceurik nya Bagja teu tatanya deui dul habek-habek we neungeur eta budak lalaki. Ngan alhamdulillah sanggeus kolotna eta budak didatangan ku mangsana bari menta dihampura urusanna teu kapanjangan. Atuh barudak alakur deui bapana budak anu teu ngahaja neubrag Lasmana oge taya gantar kakaitanana. Waktosna seep mitra. Saninten buah saninten kasih koneng nyiar gula, hapunten dadah hapunten dongeng urang ecag heula. Hatur nuhun kana sagalurupi perhatosanana mitra. Dangu sadayana hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan. Insyaallah tepang deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian anu ke-14 masih dina channel YouTube Caga.